pisan anu ringan mitantu bakal kenjong mun anjeun ninggalkeun akang. Akang teu ridho mun anjeun direbut deungeun. Ieu akang gagah sakti mandraguna taya tanding khusus amparan jagat tara-tara tisasari akang nirkapukul bayu. Akang asa tinggal horeng tentang katresnan. Banun dari dedeh akang geget ieu hate asa hese dipapaler jung nangtung asa lalanjung kek diuk tepukutangtung gandrung tesuung-suung nu kapalan sanajan mentas lautan sok sanajan kudu ngejengkelan jagat dibandingkeun beratna cinta ka anjeun junjungan nu dipimelan. Junjungan dedeh panutan sing percanten abdi hamoh mencaruhan abdi mah bagi satia panutan dipiasi lamun rek udang subayan kudu panutan abdi mah sejak ngiringan kasalira panutan siang teungi panutan abdi mah sejak satu